sampo kok. Heeh. Di mana sampona ieu? Di kebun abi tah beh kidul. Ieu urang mau dicarekan. Bang sampo sareng nyarekan atuh. Si Abid banyak sorangan jelema. Oh, enggak. Saya cuma sampai setangkau ya labatan. Tahun buah memang adatna. Gampang gede mau urusan aing lah. Geus asakeun eta ngo. Asal. Asak. Darah ngo asak ngo lah. Lapar ya. Ini bertanggung jawab banyak. Heeh. Uset. Nah, yang ngilungakan. Coba orang tes ngo. Lah sampo ngeuna atuh bun. Meuli mah menang ieu kan. Meuli maling atuh di kebun si Abid. Gening cangor. Hah? Cangor. Oh. Bat aing ilok dadak bur. Ngatuh. Aing huntu aing eueuhan. Sarua ini geus arompong ya. Aing kos beulit beureun. Aja oge lapar. Ajen lah. Nyampuna kurang loba nyamputna ngo. Kurang loba. Oge nyabutnya burnya. Jangan nonggo bolu teuing jual ka aing ieu. Hiji ge teu beak eta. Iya, sugan Bener lah ka aing. bisa dijual atuh ngo. Nyambut deui. Ngawut aslo. Mau ikut gimana burnya? Budi anggo ya. Nyambut. Tapi tak, beda ya bu. Oh, kajenting buru. Ayo lah. Bur. Bro. Obat pisang bur, yuk. Eta sih keur ngaraon. Ngadurukan mah. Ngadurukan. Gua yakin ngadurukan. Nya ngarebak tiris. Ah. Iya. Aing rada curiga yo. Bareungit. Tangari. Curiga naon yo, Mang? Ah, godong aing ngelikan heula yo. Irikan atuh. Pangkalan aing yo. Tuh. Awas ya. Lamun darabut sampo aing ku aing di gabetan sia. Wah, Bang, moal sia Bang foto yo. Curiga wae. Sadar. Iya, rasakeun ngo. Encan. Enggak. Heeh. Aduh, lapar ieu ngodah. Ngomong wae. Mongko zaman eueuh ieu. Kayak mulai jelema mah pan. Siapa? Mam urang digradik. Walah, aja urang ada kumaha tuh da. Awas dah jaket ka beulem dah. Gara-gara sampo hiji, jaket beak. Kalau geuning kurang ieu nya. Heeh. Kan kemarin mah kuing ceuleuh kuing di beubeungan. Kuing lepehkeun we aing panas. Pas panas lempuk ieu mah nya. Orang nyebut teuing mah. Ya, Kurang loba ieu. Jeung aing. ayo nyebut deui. Iki mah tadi nyaho moal ya. Wah, menyahun ieu. Gimana eueuh ieu? Wah, tenang. Kemana, Ngo? Sambut, wah. Mana? Gandeng wae nah, gandeng wae. Eta ieu kumaha susun strategi heureun ngo. Saya dikasih saya jelema. Kayak aing ngempot tuh. Sieun ngirik atuh pan seberangan. Ieu tukang padu tuh tengah tuh. Pensiun dah. Ayo sok ayo. Pensiun. Ayo. Mana noh? Wah. Ayo tuh. Buset. Wah. Bud, Ya, pada wae atuh dan nyatu. Pengen teh tadi sampo ke cek opat. Gede sih. Ayo mana ubur? Kan sih. Wah, ini tuh di kebun aing kudu utak-utak wae. Sampo apa? Wah, tuh bener mah budak yo. Bung ya tuh aing. Ah, Saya tuh aja mana itu ngo, kumaha ieu ngo? Hah? Kucu si Abdi nang galak teh Heuh, jelema. gara gua itu jadi ngomongnya kebarangan sih. Itu mah. Itu nyebutna Ya, ya. bayaran mati sia teh. Ingatnya sieun itu. Nyebut. Ya anu batur berangan. Ingat ngo. Sieun lu. Ulah gandeng gandeng. Heh. Beran macet gandeng sih ngo. Hidupna. Mana yang sieun? Di Cina. Oh. Gandeng mana sih? Tuh gimana tuh? Buset. Icing. Oh, itu. Bangun gandeng wae goblok. Oh, aja lah bang. Kumaha tuh? Nah, Orang yuk bisa mangkat moal. heula. Nungguan zaman heula. Aduh, aing paling lu bareungit. Mang sia doang. Oh. Hei, Oh. balik. Buset. Ih, pingsan geuning mah. Ih, kumaha tuh mah? Siap membahas ya dibekem sih Mas Gana. Oh, sugan apa kurang sadar tuh cuman mah. Hah? Ih, kumaha tuh? Udah, Oh, eh. ih, gotong atuh gotong. Siap. Atunya aing teh nyaho, ayo gotong. Masalah wae hirup. Oh. Aduh, udah atuh nang kok, saya mah paling teh kumaha meureun. Ayo Ayo banget jadi ngucakeun, hayang sampo teh. Sok gua tong ajakan wae ah.
Ah. Pur, Ah, ini kiwe. kumaha? Lah aing capek kena aja. Kue batnya. Kumaha ieu carana? Siang ngagandong, aing mah sampai. Kayaknya gandong daek ayo. Nya gitu. Kue adil. Ya. Oke, siap. Ya. Duh, sakeun banget ah. Suwe banget. Burit banget. Maghrib aja lu mah pulang kan. Sia mau sampai nya. Aing ngikut sia ayo naik. Naik kenal. Sial banget ah. Woi, siap kenaon? Ah. Buang ada sinya. Wah, siapa aing sinya? Wah, bukan. Bur, lompat. Mana itu si Bahu kumaha mah? Kumaha? Atuh tong tengah tuh ya. Tulang tulungan itu nih. Buang bau semua. Hai. Lu sama aing. Gua mau ke sia ha. Bawean. Budang sia, tong pura-pura hes. Heh. Pura-pura sia, maraling sampo aing. Budang sia. Sing maraling sampo aing. Tuh mah. Tuh. Tuh, sampo aing beak tuh. Mana? Tuh, nah itu tuh. Jadi bareuleman segala. Ya. Ayo. Babaturan sia tadi duaan saha. Aing keur liwat di Curiga wae ka sia. Hah. Bisa sia. Ayo. Geuning sia mah sampe. Eta sia mau naon? Tuh aing mah sampe, cuma Nah, sih dulu pas sampe. sampe. Ya heueuh. Tah cuman sih nungan si Bango. Ya, ini sebenarnya sia nunggu si Bango. Jadi kumaha tuh ieu? Mana ini si aing Bango bingung. si Bango. Mana babaturan sia tadi duaan? Hah? Siap gua laladur. Aduh pagawean. Mana? Nang itu mah kumaha mah. Tuh, telepon lah urang kumaha ieu mah. Set, ieu kumaha tuh? Gua jeung burit. Heeh. Mana babaturan si Bango? Lanya rumput. Lamun teu keluar ku aing ieu budak di gantung di pangpang sampo ku aing ieu. Heh keluar. Tulungan tong. Hah? Tulungan tong. Urang mangkem burit ieu geus. Siap batur sih taringgakeun yo. Heh keluar. Wah, keluar atuh ayo. Batur sih taringgakeun yo. Power atuh, barunya. Iya, mang lepasin mang ka rumah Lepasin sia. Yo, ai jadi budak urang mah urang sok paranjang leungeun. Lamun hayang nanaon teh urang sok anu batur. Menta. Oh, dibere. Lamoal. Nyaho mau dibere ieu, lamun teu dibere urang mau nyapat ieu. Naruh pagawean. Anak kewe hampura Ulah buat aturan. Sia babaturan sia. Lepasin we karunya. Lamun hayang sampo mah menta ka aing. Ulah sok nyarobet naon dibere ku aing hayang sampo mah. Lain mah geus rek burit rek maghrib baralik kitu. Hampura we mangnya. Oh, diampura heuh. Hampura sambuk mah sampai ya. Bawa heuh. Ade mah eta mah nya. Ade. Assalamualaikum. Budak ora teh meuni kayan pisan pangangguran pisan. Maghrib ya. Balik ah, burit.